Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng Sunda si kabayan ka puskesmas. Eta mah si kabayan mani unggal poe Kemis. Ka puskesmas teh tayo ayo pikir kedua sagede carangka di bukitana. Geus pugureut ka dokter. Nyeri beteng ka dokter digegel serem oga ka dokter. Dikarayapan lancah ka dokter. Rombehem disuntik pokona mah segala ka dokter. Ayana duka dek naon geus andeprok deui wae, saur dokter. Aya naon deui maneh kabayan? Tahan sumuhun bade nyuhunkeun landong, ceuk si kabayan bari palaya peleye. Ieu aya anak berit di jero beteng. Duh, karunya teung di idiu mah teu seluma sama mah kabayan cing cobaan ayeuna mah neuri anak ucing hirup-hirup supaya eta anak biurit anu dijerot beutang teh dirawat. Tamat.